Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dang deui sareng mangking ce mohon alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepang dangukeun deui mohon satu acana dipedar sumkuring nganuhunkeun nya asaha wae di mae ayana nya mugia sing sarehat sadananya sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Dinten ayeuna teh urang ngraskeun deui muhun hanca cariosanana nyaeta karena di Bandar Bangkong jasana Sukria Johana mohon kumaha atuh ieu lajengna carios mangga urang kawitan. Dewek mah deuleu euy terumasa ari sandang pangan mah yeuh kacida kurangna deuleu taksiran bae mah cohagna deuleu euy neangan dahareun tapi euy ari kana neangan jalan pakeun nyandung mah wah dewek teh euy leuwih pinter deuleu batan si laing jeung deui euy ari pangkat dewek mah yeuh lain kudu neangan dahareun pakeun deuleu euy anak pamajikan teh euy tapi kudu dibere we ti awewe euy hartina teh euy kudu ngeret ka awewe teh kudu ngeret euy ka awewe teh kudu ngeret mane di cek si enyum bari seuri mending ngagik-gik sarta nyekelan kulit beteungna lantaran ngeunah teuing seuri lain ai maneh teh ih nya kumaha rarasaan teh nah rarasaan teh yeuh pameget teh anu ngalempereng koneng kitu maneh teh jeung tegep dadeg pangadegna kitu yeuh deui ngali euy ari katenjok ku dewek mah maneh beungeut si laing teh euy teu beda we jeung bangkong anu karadak bangkong hideung cek si enjum nyarita kitu teh bari teu weleh ngahkai seserian cipanona mani rambisa kun cenanya doh kudu ingat atuh euy ari nyarita teh euy teu meunang kaluar tina garis deuleu kasopanan sia teh bisi si laing hayang nyaho mah yeuh manusia teh henteu tergantung tina rupa deuleu euy ajan beungeut karadak oge euy tergantung kana akal deuleu kudu ngakal kahayangna kakencenganana jeung kawanina deui kalawan prak deuleu euy ngalampahkeun tah lamun eta 5 perkara aya di si laing aya teh euy deuleu hayang naon oge moal burung deuleu euy kasorang jeung asal munasabah we si laing teh atuh tah euy saperti dewek ieu yeuh pangkat dewek hayang nyandung kanu geulis deuleu euy sarta diboli-boli toh we munasabah dewek mah euy yeuh dengekeun ti mimiti poe ieu mah dewek rek mimitian deuleu euy rek neang akalna yeuh sangkan dikabul nya euy nya maksud dewek teh euy hayang laksana deuleu hayang nyandung heueuh pek we atuh jalankeun kumaha maneh we atuh kardi cek si enjum semu beak piomongeun yeuh lamun selaing seneng mah atuh meureun dewek ge milu senang lain di puguh bae deuleu euy puguh bae tenang we atuh doakeun euy siga meunang nyiranda deuleu euy geus kabayang wae tah si itu teh euy nyi awang teh euy nyi euis cek karena di bari tempat nempoan euis awang tuh deuleu euy asal si laing nurut kana kahayang dewek mah euy sabab bisa jadi dewek teh euy
bisa nginjem tanaganya si laing euy pikeun ngalaksanakeun ieu yeuh kahayang teh euy teu kuat deui euy tuh geuning euy awewe teh tuh kaluar euy ti jero pasar euy tuh ku dewek mah dituturkeun nya sabab kudu nyaho heula euy nya di mana tah imahna euy Nyi Randa teh euy di mana nya nyaho teuing atuh Kardi teu apal urang mah euis awang kaluar ti pasar diringkeun ku Nyi Inem ngais tolombong bebeunangan balanja teh sarta celak kana delman jom si laing mah wayahna euy balik juga ditu tuh sorangan euy dewek mah rek nuturkeun euy eta awewe penasaran dewek teh euy tapi lamun si laing datang ka lembur euy ulah waka nepungan inum barudak nya euy nya daguan bae euy di jalan sisimpangan teh nya heueuh anu rek kababakan jati euy anu aya dagang lotek teh tah di dinya we nya euy nya hade euy poho atuh euy di dinya tah tukang lotek tidinya karena dituluy nyalukan delman sarta ngadadak lempangna jadi gagah sorana digedekeun pokna delman pak delman coba tuh turut itu delman oi yang ditumpakan ku istri nu bagusnya nya yo delman bayaran bagus salumbrahan nanya sapunya nya eta teh celak karena delman diukna segut bari menyun udud surutu buatan kedu hasupna bau nyamuk kusir oge luak liuk deui samarukna bajuna kadurung muput delman nu ditunggangan ku euis awang kebat ngidul lebah sakola menal mengkol ngetan saeutik tidinya ngidul deui jol ka Cigereleng hareupeun dua imah nu sapasang nu dicet gading nyang hareup kawetan reg delman eureun didinya mohon cenanya aduh bumina Nyi Randa palih dinya mohon aduh ya manya delman Karnadi oge eureun lebah dinya jut manehna turun leungeunna nu sabelah ditumpangkeun kana sayap delman nu sabelah deui mulak cangkeng sukuna dipakaitkeun euis awang lebet ka bumina diiring ku Nyi Inem sarta teu ngaliuk-liuk acan ka Karnadi saenggeus Karnadi mayar delman genep ketip tuluy nyamperkeun ka delman urut eulis awang bari nanya Mang sabaraha euy bayarna yeuh bayarnya tuh nu istri anu geulis teh Mang sabaraha nya euy nya 5 ketip lan 5 ketip 5 sen tah sakitu tah euy ku dewek ditambah yeuh juragan anemer yeuh dewek teh euy cek Karnadi bari kurah koreh kana sakuna sok mere genep sen sapeser nuhun atuh juragan cek kusir malikeun kudana muhun tiasaan di jalan kusir ditumpakan ku Karnadi nanyakeun ka kusir hiji deui pokna nya saha eta teh euy nya ih jawabna mah anemer eta teh Kang wah ditaksir ku dewek mah euy jiga si cepot nya euy nya anu ngencar tina kotakna eta teh euy bari kitu seserian dua kusir teh
Oh nya abong ningali nya bongotna ge meuni kitu pisan eta. Dasar atuh. Aduh. Aduh. Nuhun ya hatur nuhun. Saenggeus Karnadi nyahoan bumina euis awang tuluy we mulang narabas kana galengan kawetan pokna ngarah leuwih deket. Muhun hatur nuhun nya tos salaik muhun. Hatur nuhun nya. Apunten wae sim kuring teu tiasa ngabsen nya muhun. Kocapkeun marjum saja jalan tawaleh we mikir bet we Karnadi boga hayang maksud hayang nyandung turug-turug deui lain nu layak tur manehna nu sakitu miskina sarta parabaneun rayap deui tapi cek pikir si marjum si Kardi mah hayang nyaho rek dituturkeun bae ka hayangna si eta teh jeung sabab lain bae sobat jeung si eta teh jeung geus lila deui oge hayang apal nya kumaha tah tungtungna teh jadi moal nya nyandung teh eta teh duh karunya wae hayang nyandung kanu geulis puguh bangetna ge nya siga bangkong karadak anu karunya. Tiga bangkong karadak cina muhun. Aduh ya Allah ya Robi. Tekungsi lila marjum geus nepi ka jalan sisimpangan babakan jati tuluy ngiuhan bari nyusutan kesang marjum neuleuh lotek jeung cendol kacida hayangeunana ti korona beuti kumerot tapi nahankeun maneh lantaran rek jajan inget wae ka anak pamajikan turug-turug duitna ngan saeutik deui. Tekungsi lila jol Karnadi datang pasemona gumbira lempangna nyeta nu gandang ti kajauhan keneh geus musame sembae. Kumaha euy hasil Kardi? Moal datang euy lamun teu hasil mah dewek mah euy. Yeuh, akal dewek teh atuh loba euy. Hayang ka Nyiranda teh lah tugan tulus euy. Geus teu kuat dewek teh. Aduh, tadi ge euy lamun teu inget kana anak pamajikan mah wah moal tadi gabrug tah Randa teh euy. Jeung yeuh lantaran dewek teh yeuh boga dasar wani teteh lah euy urang teh bakal boga untung gede engke mah euy. Ya bakal pinanggih deui euy jeung kasenangan euy. Tenang we atuh Jum, tenang. Ya senang kumaha ari maneh teh? Senang deuleu euy. Cek Karnadi nyarita bari diuk nangtung. Yo, banda boga euy, duit loba, pamajikan geulis. Rek ngarah naon deui atuh euy. Yo, sabab deuleu euy. Tetela eta awewe teh euy. Heueuh, nu tadi teh anak jelema beunghar deuleu euy, beunghar. Sabab sejen deui imah-imahna euy jeung agreng alus gede deui euy tah di dinya teh euy aya 2 imah deui euy ngarendeng pisan cetna sapasang bisa jadi euy eta teh imah nu hiji deui lain nu manehna keneh eta teh euy nu manehna deui yo kulantaran kitu euy dewek teh Tangtu si lain kudu milu senengnya euy nya tenang we atuh ku dewek lah pasti disenangkeun sia teh euy jeung ye asal maneh we nurutnya euy nya kana kahayang dewek euy kudu nurutnya euy nya kudu nurut kumaha dewek teh ye ka si lain teh Karnadi si lain teh euy kudu datang deuleu ka Raden Samtama anemer euy apal maneh anemer gedong jeung jambatan teh cenah euy
Sarta maneh kudu ngomong euy. Yen anak si laing nu bungsu gering payah cenah euy, gering pisan. Yo, ayeuna geus cager kitu yo. Tapi si laing euy kudu boga yo cacarekan teh euy. Lamun eta budak cager deui, tah eta budak teh euy rek dibawa ku dewek euy ka dayeuh hayu erek moal. Tapi si laing teh euy kudu make setelan atuh euy di sapatu. Jeung di bendo citaknya ngarah ganteng si laing teh euy. Jeung kulantaran kitu ye, abdi teh sadaya-daya ye kumawantun kitu euy. Ngambut setelan, sepatu, sareng mindo citak kitu euy, heuh. Ari kawantun teu sanes mung kuajuragan kitu nya. Kumargi hawatos bae kitu kapun anak heuh. Sok sieun udur deui kitu euy. Kudu kitu nya euy nya, kudu kitu heuh. Lah, gampang atuh kitu mah. Siap atuh. Karena di siap. Lamun geus menang kitu cenah. Tah, sia euy geus menang mah eta pakaian simpangkeun nya euy di saung tuh. Dan nu dewek saungna. Dewek mah moal balik deuleu euy, rek tirakat deuleu. Hayang menang nyeranda. Kudu bisa deuleu euy tirakatna nya. Aduh. Tapi ya di saungna di tengah sawahnya nya. Heueuh paranti ngiruhan arikeun ngalabangkong euy di dinya nya heueuh. Tah di dinya teh si laing kudu tuluy euy ka mamajikan dewek jeung sarta deui datangannya kudu semu-semu nu susah. Lamun bisa mah euy si laing teh kudu ceungceurikan. Pek ngomongnya ka dinya dumareuda. Bejakeun ye dewek teh deuleu aya di rumah sakit ranca badak kitu nya euy. Lantaran kageleng kitu ku mobil lebah dadana pisan tah. Jeung ieu ye omongkeun nya ka pamajikan euy. Buah hirup buah paeh kitu nya. Jeung teu meunang aya nu neang kitu euy. Heueuh lian ti si laing mah nya. Talatahna kitu nya euy heueuh. Eta hayam jago anu carambang. Jeung dantenna teh euy anu dua urip barudak teh euy kudu dijual euy, dijual heula. Bisi dewek hayang udud engke euy. Jeung sarta duitna nya ku si laing kudu dibawa heueuh. Omat euy kudu teu kabawa nya euy nya. Lah maneh mah di rada susah atuh ieu mah. Ari make kudu ceceurikan mah atuh. Nah eueuh nu lain kitu. Gampang nu kitu mah belegug. Kosok we biwir ku panon heueuh. Panon ku bawang beureum atuh euy. Sok geura cipanonan geura euy. Kumaha lamun pamajikan si laing hayang neang ke ka rumah sakit. Wah cilaka mun kitu mah atuh cilaka. Moal daekeun deuleu euy sabab pamajikan dewek mah ye sok sieuneun deuleu kutuan teh sieuneun. Eta we duit si laing ladang bangkong euy nu tadi kadiekeun euy ku dewek rek dipake heula deuleu duitna. Nah ngan aya 7 ketip ku urang sabenggol ieu teh kardi. Heueuh deuleu kadiekeun. Tambahaneun jangke deuleu euy, tambahaneun lumayan jang nyeranda ke mahugi euy. Kumaha tuh lamun dewek katanyaan ku pamajikan ke jeung mana cenah keur meuli beas deui pan anak dewek teh sakitu lobana atuh kardi. Manya maneh teu karunya ka kuring. Maneh mah ari katanyaan mah deuleu bejakeun we pake mayar dengdaan kitu euy. Lantaran urang dagang bangkongnya, dagang bangkongna ge euy di sisi jalan deuleu. Ari keur meuli beas mah ye. Kapan pamajikan si laing teh euy sok ngajualan daun waru lain euy. Tah eta bae lanan pake euy. 2-3 poe oge Marlboro ngagantian deuleu euy. Leuwih ti 100 kali euy nu kitu nya.
Marjum tak bisa kumaha dari ceritakan ku karena dikitu marjum mikeun duitna ka karena di aduh nya karena di duh ngaso heula muhun. Kumaha ta euy papatah dewek teh geus kaharti acan euy. Jum kaharti can. Cek Karnadi bari ngasupkeun duit kana sakuna. Ngarti. Heeh sok aing geus hati mah euy. Atuh pek we ari geus kaharti mah grainit we ayeuna euy. Dewek ayeuna rek kasaung nya. Kahade poho maneh. Karnadi tuluy indit ngajuju ka saung. Marjum baris ngalampakeun satitahan karena di teh kocapkeun Nyi Usni di imah geus we ciling cingcat turun unggah kawas hayam nuker endogan lantaran melangeun geus sakitu lilana karena di tacan we datang keneh bae turug-turug si Arba anakna numpang ngais bungsu ngadadak gering awakna panas meuni nyongkab sarena digolerkeun dina palupuh di anggelna ku anggel lepet sarta kotor teu disimbutan but acan. Ma, cek si Arba ngomongna dumareda. Ma, apa teh datang geuning ma? Nya ka mana ma? Acan ujang acan. Apan keur balang siar bapa mah? Nya ngabelaan ma. Ujang jeung dulur-dulur maneh atuh. Cek Nyi Usni. Sarta gek diuk gigileun si Arba bari ngengklek nyusuan bungsuna karunyanya aduh ya masih Arba tekungsi lila jol anakna nucikal tas ulin lempangna ingkud-ingkudan bari cerik gogoakan dampal sukuna ucur acar getih lantaran gua cugaku beling. Aduh ma, aduh iya suku kuling ma, kacuga ku beling nyeli ma, aduh nyeli pisan emanya ma. Indungna pohara luaseunana sarta tuluy eta budak teh dibawa ke tengah imah raheutna dikumbah sarta diubaran ku daun babadotan jeung apung. Aduh abah, aduh tulung abah ieu kuling kacugak abah. Cek eta budak bari teu weleh-weleh sasambat ka bapana. Nah ka mana atuh bapa teh ma? Ma, bapa teh ka mana atuh? Can balik-balik wae atuh ma. Luka atuh, bapa maneh mah kama tadi mah ka pasar. Nah atuh waya kitu can balik-balik keneh kitu. Budak numpang letikna nu keur diengklek teh teu eureun cerik jeung gogoaran tayohna lae lantaran indungna bayeungyang tepuguh pipikiran. Muhun karunya muhun nya. Ma, kuling teh yang dahal ma, aduh selapal ieu teh ma. Ujang mah hayang dahar naon atuh ieu kapan kejo poe ge nu kamari teh geus beak atuh kumaha atuh Ujang. Aduh ma ampun atuh ma kuing teh nyeli ieu
nyeli teuing moal beunang di ubalan mah. Aduh nya karunya mun karena di nah atuh sia teh ka mana balang siar teh wayah kieu geuning tacan keneh datang. Hah dasar bapak sia mah geuning. Nah siapa ka mana mak? Mak bapak ka mana bapak? Nya mama ka mana? Repeh barudak repeh sia teh. Moal lila oge ieu bapak maneh teh datang. Mawa rezeki nya medang balang siar engke ka dieu nya. Langit meni mendung angkep haleum-heum angin meni nyeor ngadupak kana tatangkalan mani pating dorok dok hujan angin meni ngagebret klap meni dordar Nyi Usni jeung anakna kairisan mani rancucut mewok nu di juru imah ruwag rieg kawas rek runtuh ti kenca Nyi Usni ngelek nu bungsu ti katuhu lanceukna bari ngalahun deui cikalna anu humaregung lantaran raheutna beuki nyeri wae. Karena di sia teh ampun kuring mah ampun. Usni aya ieu teh ceuk hiji jalma nu di luar. Nyi Usni hatena rumejag lantaran atoh meni geus aya bro hatena narima duit keur meuli beas meunang salakina balang siar. Syukur alhamdulillah geuningan datangnya cek Nyi Usni beungeutna bangun gembira. Tuh geuning barudak abah sia teh datang tuh hujan-hujanan oge yeuh wayah nanya emak mah rek meuli heula beas keur maraneh kapan acan dahar ti isuk jemput. Aduh batuk kapunten. Aduh maknya mak ajang dahar ujang teh mak nya moal waka ayeuna ujang masakna nya nya kunaon mak kunaon waktosna ujang seep. Aduh mohon waktosna cenah nya kabujeng seep mohon tubi ka dieu heula dongeng Karnadi Bandar Bangkong seri anu kadua nya mugia katampi kalayan kabingahan mohon mangkinceng haturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah